Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendak deui sareng Abi di acara Podcast nya. Di episode ayeuna urang bakal mendatangkan bintang tamu anu terkenal lah nya. Manehna teh seorang dokter lah. Dokter khusus naon sih? Ngabahas seksual gitulah. Nah, dokter itu terkenal sok muncul di acara-acara TV. Nah, ini orang langsung geroan nya bintang tamuna Dokter Coyke. Dok, sehat dok? Alhamdulillah. Nah dok kita, aduh kalau dipariksa heula tinggal di dokternya. Bahaya, pertama kan bahaya. Nah, Oh, kalau cari datangnya, dikasih sekolah bintang tamu. wow. Dok, nah, iya dah bintang tamu atas dongkapnya, ya dokter Coy kita dia. Apa yang bangetnya dia kira? Nah, itu pada tahun gitu aja lah. Suntik. Aduh, karunanya di bumi. Ya kalau aja konten dia kudu didampingi ke orang tuanya. Akin ini indung apa kumpulkan kudu didampingi. Soalnya pembahasannya 18 kaluhun. Ya, Kenapa tidak ada asal udah gebernya? ngeri ieu dokterna teh. Kenapa tidak ada geber? Benar. Atuh mama kayak wae gitu, emang usum keneh gitu Orang orang itu semang jengkol kali. Oh iya, atuh ditutupan saya tahu. Anjir, bener deh dokter. Ada Nah, jengkol. dok, akhirnya kegiatan kesibukan naon wae dok di rumah. Sibuknya nyakit we. Marios. Marios naon teh? Marios kan arenya kita gitu. Oh, naon wae nu datang ka dokter teh nu gaduh keluhan naon wae? Keluhanna seueur. Naon wae tah? Ah, itu cewek keluhan namanya. Punten ieu mah nu keluhanna teh nya kadang nu peluh. Oh? Nu peluh. Oh, kurang dari Pak, ini gimana bebas acara nage? Nah, sa palu terus tadi. Peluh gitu teh kadang tara jeceng-jeceng jelema teh. Jadi tara cengeng jelema teh tinggalnya. Dok, ieu kumaha teh teh. Itu dia ini kerah ta mah kemasan Oh, kerahnya. iya. Nah, itu orang sebuah China karunya dokter jauh-jauh ya. China euy. Enggak. Aduh, benar ya. Oh, dok, iya lah dok. Tuh dok. Tadi itu kan saya saraya anak itu nya. Dok, pernah periksa wae gitu? Ya, Periksa. Itu kan itu kan itu tuh periksa di itu. Kok mau nanti siap? Itu di kumas. Dok, periksa dok. Cuma periksa. Suka ada yang penyakit naon gitu tuh. Paling dia biasa mah. Oh, gitu. Paling dia emang tuh emang. Naon tuh? Tahu kan? Sudah getaran-getarannya bapak. Saya pasti nonton pasti. Bapak. Oh. Ayah. Gitu. Kamu lihat kalau suka teh ayah itu. Teh. Naon gara-gara penyakit nu yang bisa cai baju nu cacar dikeluarkeun. Oh, jadi mengendap gitu. Mengendap cuma wajar ada lakinya sok ona nikah. Ini orang nikah. Kudu emang terkenge gitu lamun nu ieu mah. Ya, cuma kudu dikeluarkeun eta teh. Sebenarnya dina Bisi aya nu kotor. dunia kesehatan mah kudu dikeluarkeun. Tapi kan lamun dikeluarkeun lobar oge bisi eta teh jadi calon dokter. Jadi calon TNI gitu kan papicieun teh nya. Tepat kan bibit-bibit buat jadi presiden. Kan lamun leuwih kaduhung bibit-bibit preman brengsek. Nulis imah teh tong sebarangan dicen-dicen cai-cai gitu teh buat jadi calon presiden, calon dokter, Ya. lupa ngeunah mah meunang tapi tong sering bener dok. Ngeunah mah meunang tapi tong sering teuing gitu. Nya konseling teuing. Nu aya naon? Naon? Ejakulasi dinding. Pas ejakulasi dinding entos Kumaha jadi? jadi sekedar kadang iya sampai tanya eta nya dikit teh tos pepareca iya dikit teh di sebenarnya cewek itu Bukan
orang yang dampingi tidak pembahasan lagi aja ngeri kieu. Karena naon ai barudak nontonnya dah cuman tong diturutan. Coba tuh ada positifna, tasa bangsa yang wanita pula. Oh, tong sering teuing. Ulah tong sering teh. Nah, jadi ayeuna teh ke dokter teh jadi mananganna kali teu hungkul. Karena itu udah spesialis kelamin, spesialis Jadi jantung, anu virus-virus gitu mah teu ieu dah teu apa nah. Untuk. Beda, tapi kan hidup itu kayak virus dina kelamin kok. Aya, Anu AIDS teh anu gitu. kan kali itu raja singa. Raja singa, burut. Burut kanyuat tuh paling apa tidak di dinding kan gitu dah. Kapatian anu kudu ya mah. Owat mata kudu sacolok-colok aja gitu. Terus ada dicolok. Ini udah mah nongeng habak. Saya ntar itu pernah tengah puting ngaliwatnya. Kali emang saya di komplek aya we bingung hayang we. Ngaliwat saya teh geus balik di rumah sakit. Gitu Ayam. nah ayam kecap hidup penting kan kurang kene Si orang kayak naon. si horek kan dirogok kan Apaan tadi konten lain apa bener episode lain apa? ulah pokoknya mah ulah kan sok aya nu Itu lah di mah hayat teh aya cara mah ya. Naon aturan projok wae cara mah. nya pang-pangna kan boleh ketai totopna sok dicabut kalau badir bau tai hayam kan mana Jadi cara virus mah. virus jarang Virus teh itu teh air seteluk itu menurut aya virus sama aya virus berbahaya kamu seberapa sih kapatil air raja singa nu kumaha tah virus raja singa. air raja singa mah Lion King Laki-laki lihat itu naon. Lion King teh raja singa jadi tamun pola badir teh kan sok aya ya pipi bulldog pipi bulldog pipi bulldog teh nya eta si kunjarkat sok ramai teh kitu tah di basisina teh kitu tah kitu baru dah raja singa Oh, gitu barang. nggak tahu di kuasa satu pemajikan oh Lion King oh iya mah tuh dah Nah, dokter ayeuna nahan orang pertanyaan di bawah aja kan nilai dokter di TV itu sok dokter kita terkenal ya dokter teh nah kan kawin dokter teh sih nya dokter mah sekarang mah kan hayang kene we kayak ngerana hayang kene menyendiri tapi resep awalnya mah resep atuh cek sat resep normal gitu normal orang teh bertanya-tanya di TV teh di imah teh mun ada dokter di TV nah si dokter itu bakal teh kawin bisa teh normal we terus bisa sama orang nah akhirnya anu aya di studio ieu si anu naranya sok aduh pertanyaan Padok, saya nanya Padok. yuk Kelang Padok ieu teh pacoy nyebutna. cai Oh, pacoy ke. Pak, abi teh ieu teh aya rencangan kamari teh naroskeun peltu kitu tah. Abi teh kirang ngartos naon tah peltu teh? Tiasa dijelaskeun eta oh peltu. biasa jelas jadi Sareng pengobatanna Padok. oh nah orang kadang-kadang ya dok peltu teh naon penyakit mana nya pelatu teh amun cek orang Sunda mah omongan keren gitu lah zaman ongnya peltu gitu tuh terus saya coba lagi cuman ayah kan nggak begitu gak enak jadi si peltu teh ibarat ini sareng ejakulasi dini oh gitu disebutna peltu peltu nempel gitu peltu nempel kayak peltu teh kagak nempelnya teu langsung punya bisa teh kagak nempel tuh usia nikah terus dicabak misalnya teh kieu gitu kan kagak pemanasan deh kata pemanasan nempel gitu kan gitu aduh karunya awewe na tuh nya karunya kadang soal pas sehat teh lebih parah dia mah perlu aduh karunya nah anu kalau karunya atuh karunya kumaha tah pengobatan mau peluk gitu dong mungkin peluk gitu mah nya terusnya dipanasan lain sama dari panasan ke jelema di anjing lain oh kan sok aja mah anjing panas mana panas ambok eta mah panas amat itu pemanasannya beda jadi tah itu di titik tas lalu nih ketika dia asal tanya dia tah di situ salit teh gitu kayak akan serangan uratnya bareng dia tuh dia meledak uratnya dia tuh meledak lain eta kalau gitu iya terus kan perlu gitu nya kieu memang ke saja ceng tapi mau panas teh mau jadi kalur gitu terus ini kayak kieu salama asalnya kudu daya ikhtiar mah we da gitu mah da udah hese kan gitu terus dah oh karasana kayak bakal aya karasana gitu rekam
itu udah cincang kali. Satu lagi gitu Udah ya. dia masuk berat supaya berat. Antar kenal orang mau hidup. Dia kita rekam. Itu kita rekam tak kita geus rekam kita kieu terus. Sok aya nih dok di ieu nya di daerah Sunda apa? Di daerah Sunda teh di mana aya cenah aya nu make tasbih. Waduh, Tah, eta teh kumaha? Jang meh teu paloh atau kumaha? jadi tasbih kitu mah Sebenarnya bari zikir kumaha? aduh aneh. Oh lain. Kok berubah ya? Nah, mau tasbih eta pengobatanna aneh. Maksudna tasbih teh lain kalau gitu atuh. Maksudnya teh emang sanes jelaskeun dokter Charles ke ieu Oh, lain. cuma Jadi beda campur. dokter apa? Oh apa? Iya. Kumaha sih kan awam pisan urang mah. Awalnya hampura we da jeung ada. Sekedar sharing lah ada orang Iya sih tadi bang breng kan. Teu naon. Bebas aja. Nu nganggo tasbih mah ieu teh. Ieu tah. Ieu teh nyonya. Nyonya teh disuntikkeun teh. Tok. Kalau bari teh. Disuntikkeun naon? Disuntikkeun maksudna di belek. Oh, diasupkeun. Nya dilebetkeun kitu teh set. Tapi da lain tasbihnya jalur apa? Nya kalau Cigunung. Oh. Set kalau Lain kuyuhannya. sok aya gitu. Urang mah make tasbih cenah kieu-kieu cenah make ieu. Ini dilebetkeun sama dia. Jadi begitu dilebetkeun set diasupkeun. Sabarasi kieu kan Jadi kalajina. keluar masuk gitu. Kalajina di sabarasi kan saya buah bawaan teh. Emang kayak ngadu mah segitiga kan. Ini tambahan opat aja jadi ya. Ya, anu saya mah cenah mah 2, 3 sok anu. Tetep pas dilebetkeun teh pas keluar masuk teh muir cenah. Jadi kalajina dua eta nu urang. Si neng teh jadi buah cenah mah. Cuman rede nu atos mah teh. Kuatir atuh. Kayak kieu tah. Gitu. Kalau atuh urang ayeuna aya ngarokok heula euy. Ngopi wae teu ieu ngarokokna Banyak yang ngaget. Aduh, nuhun ya. Jadi lebetnya Sabda malata dok. Ya berat gitu tak. Kudu didampingi orang tua, pembahasannya ngeri sama tasbih. Sebenarnya mulai tasbih jalan teh kaleci cenah teh. Tah anu ditanyakan itu berat. Eta padok. Dok, itu dok. Lamun misalna si peltu eta kumaha cara mengatasina beh teu peltu deui padok? nya mengatasina teh anu ieu mah saran ti dokter mah kahiji konsultasi ka dokter nu nempel gitu eta teh. Nu kaduana ieu ngaranna teh ikhtiaran itu sorangan kumacarana kitu nya. Nu katilu mamang obat. Anu kaobatna nya kitu teh nyungkeun kan di lubur Pasti itu namanya. ngadoa. Nah itu kan dari rumah tangga teh kudu dinakahan lahir jeung batin. Iya. Teu cukup ku lahir bungkul. Gitu teh. Wah, dok, teu ngeunah ngarokok sareng sok ngarokok tara dok. Ah, tuh goblok wae dokter ngarokok. Bisa ngarokok. Dokter kan. Tara ngarokok. Tara atuh. Urang ngarokok di Apa nu ngarokok ge eta bisa beunang eta teh. Impotable. Poten. Impoten. Impoten. Nah, kan orang tara loba ada bisa mata. Loba-loba teh mah bisa kan. Sakali nyesap we sabungkus sakitu dah ngari atuh. Terus sabungkus kan sabatang-sabatang mah langsung sekali sabungkus udah teh. Ulah. Kan nah itu nu teu karasa teh sabatang, Iya, sabatang. sabatang, geser di sabatang eta hitungnya di sabaraha. Selop. Samuan. Jadi gitu nya anu pelatu teh bisa nya konsultasi ke dokternya. Bisa. Ada eta. Komun sudah pernah nikah mah. Tah. Ada. Anu keueur beunang. Jadi nya misalkan ke sapoe kana naon. Iya anu kali mah tah. Asli. Kali eta mah. Teu mana nikah. Kali anu nikah. Sapoe 40 kali nggak bisa leuntang. Atau uyuhan we jelema mana teh goblok-goblok 40 kali sapoe. Kan sok aya kecanduan. Teu kan aya nu jelema mun geus nonton video nu karare itu. Ingatanna 10 kali lipat lain penuh positif kan karare itu. Maka sok langsung teng ke dimana ingat. Kadang anu sok kelas umum, kadang sok anu di imahna. Kadang di imah saya sabun parolong. Tiap aya babaturan saya mono. Di imah babaturan saya mono. Tiap rek mandi sabun banyak-banyak itu parolong. Di bolongan kuda. Bisa lo ke saya teh di nunggu gitu. Nah, mudah kok saya mas apa? Cuman tengah penting saya sok gentayangan wae. Dia rek saya teh gentayangan. Ya soalnya kan ieu kamar saya, di kamar mandi kan di dalam. Ayah.
Selalu gitu ya. Naon teh? Segala dipijet lewat gitu. Saya Karunya ya. karungnya. Tapi calonnya Orang kayak pertanyaan ya. Daftar teh can kawin. aja. Osok mana nikah tara. Kade yo kabatur ngalarang mana nikah. Aisyah mana nikah. Namanya airing itu mah normal. Cuman di misalkan ketentangan gitu mah kan temenan ya. Cek agama memang temenan. Temenan. Dosa gitu teh. Dosa gina. Cuman kan bentar kawin mah hayang nafsu kan di agama mah menahan nafsu teh puasa. Kan itu kannya adik gitu puasa. Ameh teh jadi dosa. Oh, gitu. Jadi kita hasratnya mual yang gitu. Mual. Kalau gitu gitu. Kalau gitu eta teh. Maka sama Kudu loba kegiatan ya. kudu loba kegiatan jadi hal-hal positif teh kudu dieu misalkan ka olahraga, fitness, contor para itu degung. Ada kopi warang. Ya kan hal positif. Eta degung nari. Ya. Bajidora nyanyi bari ngipin. Gitu. Mari. Raja di barudak, mun hayang ngalengitkeun kebiasaan onanikah di barudak di imah nya. Kudu loba kegiatan, olahraga nya teh nanti. Olahraga, Bajidora degung. Pokona sakali gawean we di imah teh nya. Dok, berenaros. Oh, iya, itu. Pemi istri dada pares kunaon sih? Berenaros eta solusina kumaha gitu. istri, Dana barangnya gini dadana parada. Daya tak memang tidur tunak itu. Lu ngomong, lamun istri teh susuan, radang hari, boleh pertanyakan istri teh jadi susuan. Pertanyaan tadi baru Ya, kan sok aya nu tepos, ya. Aya nu tepos, sok aya nu sekali bareuh dengan nya sok aya nu ngamai. Kan sok aya. aduh belum deh. Sok aya batur salah saya di baturan itu mah. Aduh dong, saya itu udah gede gitu. Beda nama hanya tinggal itu jadi kesamsak ya maksudnya. Tuh gede-gede Kesamsak sama orang. Aduh ulah gitu eta teh. Gitu. Kelebihan eta teh. Semakin istri badag, ya misalkan cuma pengawakan, cuma kali itu semakin loba aja kita. Oh gitu. Karek apa enggak? Jadi semakin istri berat diangkat, loba aja kita. Kanggo suami itu. Kita tuh udah pernah nanya ke nih mana. Anu di Saya saya tahu mah. ini pertanyaan lah, nah susu panas gitu. Sementara sesuatu maka perlu dipertanyakan, dia pasti persot ke datang. Masalah teh. Benar sih dokter. Ya. Nah, jadi Misalkan bisi-bisi nanti sih nanti kira. Ayo ke kamar. Yang pas dipoekan. Anjing poek. Kayaknya di kawin tapi sorak itu pas rek berhubungan. Sorak atuh. ada bari jangan kawin sok. Ya, Sok kawin. cerai itu terus lucunya. Terlucu gitu kan. Tak tahu udah kawin itu dipariksa batal. Pariksa. Soalnya namun teu dipariksanya bakal diributeun rumah tangga. Ya gua tuh sarua jeung lalaki jeung lalaki atuh tahu. Ulah pokoknya ulah nepikeun ka kitu nu aya di imah mah. Ya. Jadi kalau kataliti lah kawin teh. Halo. Gitu nya saya tidak pernah sakitu lah nya. Ulah pokoknya ulah nepikeun ka keributan di imah mun aya perlu raja singa nu karariku KB nya. Konsultasi we ka dokter. Nah, konsultasi bener. Ya, jadi sakitunya di Abi sareng dokter Coy Keuma tong diambil nu negatifna, ambil nu positifna, jangan di buminya. Pendak leuing ke di podcast berikutna. Di podcast berikutna tong hilap, komen, subrek, like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A feel of discontent, I'm finally facing it all, fearless.